Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa kempel ngariung dina ieu patempatan dina raraga tasyakur bin nikmah. Hatur nuhun kasadayana anu tos dongkap sarta nyisihkeun waktosna kangge dongkap ka ieu patempatan. Mudah-mudahan kasayan hadirin sadaya diwales ku Allah anu berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Abdi kaamanatan ti Sohibul Hajat janten perwakilan anjeunna nyarios dipayuneun hadirin sadaya. Wireh Sohibul Hajat teh gaduh kabingah yen anu dipikahoyong teh tos kacumponan. Saran ku ayana ieu acara teh kabita ku katerangan yen sanyana dina nalika urang bersyukur maka kanikmatan teh bakal ditambih ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia Sohibul Hajat digampilkeun dina milali rezekina, dimudahkeun dina sagala urusanana, sarta sagala anu dipikahoyong dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakali deui sim kuring ngahaturkeun berebu-rebu nuhun kasadayana tina kadongkapanana kana ieu acara. Tah ti sim kuring moal seueur anu dicarios kangge acara salajengna dipasrahkeun ka pangresa ustad. Tisim kuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.